Jentreng jam brek 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 brek. Abdi geng moal tibalang pami di jurung lamun pami di jurung mulang siang wangi abdi nampi teretes hate siang wangi abdi anang nampi asal nyawa anu pasti abdi di juruang mulang pamih di jurung mulang asar nyawa anu pasti dadang asara nyawa apa jenis patulah anu pasti Napasna mamahan nama saya panjang napasna dan memang juru kawih mah kitu. Eta teh cenah pang ulah-ulahna juru kawih mah anu gaduh panyawat mengi. Nya ulah. Tapi aya lanongna teh mang Kunaon? ku bulu ucing. Bener ucing teh tadi cek mangkos konotasinya teh kurang hade. Kurang hade. Pan aya paribasa dengan maneh mah ngabudi ucing. Nya berarti Tapi goreng aya budina. eta ge ucing ge tartib, ucing mah pang tartib-tartibna. tartib. lamun naon. Apa tadi kemarin di wartos ngalengkah karena cai Lain. Upami ge dan cek di koer-koer heula dengan ucing mah. Tartib. Teh si gampang uweb. Nya. Nya. Naon web? Coba Bali na. Bali ucing teh ucing. Eta teh cenah keur balap lompat mang. Rupa-rupa sing. Kapan anu juara maraton di eta ge anu tingkat nasional? Eta teh Tina ucing. asane. Juara Porda we kan. Oh Sae iya. gitu. Ucing mah ku tartib-tartibna mang lamun anjing-anjing ugah kulem dah. Hes begitu Nya, lah sok itu. nyileuna teh ku sorangan. Hmm. Gitu karema gitu. Jeung can kacaritakeun aya hitut ucing. Natara. Sok kara aya nya beda jeung Mana Mang ucing Sansan. ucing mah tadi oge lamun ngisingna teh tartib. Tartib. Ngisingna teh jeung muru naon aing ucing ngising. Muru kukung. Ente muru waktu atuh. Henteu tara muru waktu ucing. Aing muru waktos mah ieu teh kedah katurkeun salagu deui. Oh nya mah. Eta muru waktos janten ieu teh aya SMS di salah sawios pamunut anu alim disebat jenenganana. Oh gitu. Hapunten cenah Mang Iik ulah disebat-sebat Pak Haji Sasmita. Oh entong. Da Lagu margi kasengker urang teh sengker aturan. aturan. Urang teh ulah dikintun-kintunkeun. Ulah laguna teh Hoyong Subaya cenah Oh mah. gitu man. Gitu. Eta teh Subaya teh sami sareng henteu nyumponan kana janji ucing. Henteu. Subayan teh naik ucing-ucingan. Mangga nyangakeun laguna Subaya. lah. Lunggak ningan Lunggak
kurang sejak bela kapungkur sejabela kemana ge kamana-mana wae abdi ngiring kamana abdi ngiring sama jangakan copet ge ngiring masyarakat kumaha mun Tunggara caroge keur tunggara parang kutut putang rawang kalatang kosong sang istri ngajak jeng barosi ngasap tersuka tersudi selagi malarang terpandang alah sugih mukti asanya arungawan kadiri abdi kadiri abdi kelom gelis abdi mah datek cangka beli kuku lutus seistri yang asem budi banyak kuat kumaha banyak uang abang sayang eleh abang sayang sebaliknya habis uang abang payah di bumi sepi sang istri jabi beteng memang tos korang aja songyu jangan sayogi jentreng jamret Sukaseri ngajak ngarti bari surti Sukaseri gogonyakan waktosna tos tinyekapan jentreng jamret nya jentreng bari ngajamret J jentreng jamret RRI Bandung. Insya Allah mang urang ari dileukeunnan mahnya Insya Allah panginten kapain mah jentreng jamret teh moal ngabuntut ucing Moal. ngabuntut bangkong ngabuntut ucing Ngobrol bangkong. bangkong Ngantina ucing berenang loba. Generasi urang barudak urang anu kalengitan ku lagu ucing-ucingan. ucing-ucingan Eta kawinan barudak teh. nya jadi eta teh kapan diayakeunana non gempungan matoskeun SKKD teh SKKD teh standar kompetensi dasar jadi aturan-aturan anu keur ngawangun kurikulum di antarana teh ngajarkeun karawitan teh kudu ngaliwatan ku cara ekspresi jeung apresiasi kebiasaan barudak ekspresi apresiasi jadi budak teh kudu sing ngaapresiasi gak asup ngapresiasi ucing jadi ucing teh mun diapresiasi ku budak teh kahiji buluna diidentifikasi teh kumaha buluna halus luis panonna curleung ceulina rancung kana dedengenana seukeut nya tapi kita sok paok rupi-rupi tah teh carana teh ngaidentifikasi di antara eta mudah-mudahan we atuh ku paneka ayeuna para guru
dikokolakeun upami SKKD na anu leres atuh ngati ngadidikna ge meureun leres ka ditu Da mau cek si salota di kepan. Dina ucing-ucingan teh cenah pangkat jenna ku ucing-ucingan teh lantaran aya wates. Tuluy aya wasit. Aya wasit. Jeung aya aturanana kan. Tah, mudah-mudahan we. Ulah cara ucing nu teu make wasit. Oh, ulah gitu. ucingnya. Main bal ge peta ucing-ucingan teh. Tah eta Dapangna parebut bola teh da lamun dibere hiji ewang moal rame. Moal rame. ucing-ucingan. Di nadar mah ucing-ucing wasit-wasit. Tah. Eta anu ucing nu teu make aturan teh. Nya, wasitna kalau kamilu ucing-ucingan. Tah, eta wasit nu main bal teh eta beureunan bakal kusut teh. Ari Mamawan di bumi gak ada ucing teh. Cane caur biaya ieu mah, biaya ja Budi anu pang ulet-ulet nama cenah ucing pang sabar-sabarna mah. Lamun ngintip beuri teh cenah masok cenah kul cenah ditungguan. Sarua jeung tukang nguseup cenah. Nyaho lauk teu nyangut cenah ditungguan cenah kul cek biaya cek kitu. Oh, jadi ucing teh sama dengan tukang nguseup. Tukang nguseup. Ayeuna mah. Oh, kitunya sama ya gitu. Mantap Kang Irwan depan resep nguseup ada jadi ngingu ucing. Ya, tah gitu. Jadi anu sifat nang nguseup mah sarua jeung nurutan ucing. Ucing. Da sarua kadaharanana ge nu nguseup lauk. Anu ucing oge resep kana lauk. Ngan mangkos mah dikadangat ayeuna teu resep lauk meunang nguseup kitu we. Nepi kadangat ayeuna. Nah da harorea mah teu da meunang nguseup mah. Kunaon pedah aya tapak useupan atawa? Lain. Atau jorok ku umpan? Teu. Atau ke umpan? Da atah atuh meunang nguseup lamun meunang ngagoreng tah. Arek. Gitu. Mang Ik mah meunang ngagoreng jeung lain sasa ucing. Benar. Cing. Alah itu wangkongan teh urang teh ka mana wae mangkos. Tapi da meureunan ieu teh ngamaknaan hiji kalamulah nyebutkeun ikro cenah baca sagala rupa laras teh. Wengi ieu mah urang maca ucing. Nuhun. Tiasa atuh enjing mah meureun maca naon. Maca hayat, urang maca anjing. hayat. Seueur. Bacaeun dina di urang teh loba panginten kitu. Atuh sawaktos-sawaktos mah urang maca juru kawi. Maca juru kawi. Kumaha? Urang oge dina diri urang teh pan aya salapan liang. Iya teh urang teh bacaeun unggul, can kabaca urang. Ka 10na urang teh liang kubur. Tah, atuh urang ngabahas liang. Liang ke mauling liangan ke Urang ngabahas dangdauna. ada ulah persepsina awon. Nu mawi Ayu Harno mah kalah ngirim si sindiran. naon itu nu lain wae eta mah. Wayah kumaha kieu eta ngirim teh? siniran. Salam buat JJ hidup Persib. Mawa Billy ka Ciamis, mawa Sereh Rejeng Bonteng. Mang Ik memang manis gitu soal cek nu goreng. Eta mah ngajak belut. Eta make fisik atuh. Tapi aya ciciniran dinu ucing ge. Cipagalo loba cacing, jalan beus. Palabuhan Mang Oyo ngabudi ucing. Geus diselewengkeun. Oh. Naon itu teu pugu. Anya ya ciciniran tinu ucing. Kumaha? Cingkuk cingkul jarege dese. Naon teh? Ucing ngaringkuk tina pamikul. Kumaha? Nya ditaeun hese cenah. Rada parantos Tina ucing, timpang ya. aya. Karena SKKD parantos ieu. Aya mah da waktosna atuh wayah kieu mah da ucing geus karulah mah Terus kieu. karulah ucing Nuhun ge. jika nama ucing. Tapi nama pamirsa atuh ieu mah ti suklak nanti siklukna hapunten anu kasuhun wangkongan jaje wengi ieu mah panginten seueur sempal guyon gogonjakannya mah. Teu seueur ayeuna leres. Teu seueur mudah-mudahan Mudah-mudahan we perkawis ucing teh teu ucing teh tuntas. teu tuntas lah ulah. Atuh anjing mah urang ngabahas ngeunaan manuk gitu. Manuk. Ngurang cekap menuju ka dieu, Mang Ik, Mang Kos, Mang Wawan, Mang Oyo, Mang Yanto, Mang Sansan, Mang Uep, Mang Mahana sareng Mang Agus. Bade amit mungkur, amit munur, mudah-mudahan wengi ieu teu lungsur cai cenah. Cari
irama ka Banjarasari ayeuna mama anjing paturai tiana ningon payung tepang deui sanirakeun mang saniratan mual saninten dicanakan parapatan hapunata mama cucu abdi hapunata pilih ayang kalepatan Barandung mang Barandung hati Majalaya di Janak mah di kapasarkeun rombongan nama mitra-mitra abdi sadaya tangtos kirang nyugamakeun empanu mah tripalakan karena temu cagasna jelas urang ngededeng dagogonyakan nyama pagi sasmita kamu tulasna kumapira usenana mun nyimpan katun sarakidung kumapira usenama jungjunan rawasenana mun atos paturai tiemeng mun atos paturai tiemeng